Aing kopi saletik deui. Kasih tunger aing. Tugan aya kopi kasih tunger. Pegu teh aing lieur. Kenapa pagawean patut ngarti gen teh aing mekeun motor. Kabel ka mana di ieu? Warna-warni kilieur aing rotakna ge. Modar di motor teh. Oh, nah atuh teh. Buat nikah. Ini teh sahan euy. Mah ya pasti dibawa ke bengkel. Temen kiwari mah. Iyalah anjing Wah aing tong anak sugan aya. Aya euy. Nyer. Oi. Dia Kenaon sih teh? aing lieur euy menang pagawean ieu motor tetangga teu bisa. Ting modar naonna aing teu ngarti kana motor. Ieu kabel-kabel ka mana di? Lieur aing teh isuk mula mikiran ge. Can keakalan keneh leuyeun. Nu dibongkar di mah. Ting naonna ngan. Wah, ieu mah kurang kopi juga nada. Heuh anjeun ngopi teh isuk wa. Kopi tuh. Eueuh nya tah boro. Urang iya aya kopi mah. Mana hayang atuh? Tah, kopi lagi ieu. Anjing ieu saeutik banget sih mau kopi teh rek meuni pangesaan kieu wah aing teh. Mana eta neueur heula ke warung meuli kopi mah. Ya, aing lieur nya teh ieu mah makin ieu motor ieu teh tetangga. Nyata bari ngopi ngeunah mah kurang dibantuan. Ayo kopina, meuli tuh. Aya. Meuli. Neueur heula. Ngan. Gampang euy nanggapna. Jadi ome kenal. Mari ngopi ngameana. Heueuh lah ayo. Itu mah apa naonna deui ka? Mari teh mari. Ana listrik aing mesin ka setrum euy. Piraku kasetrum sistem motor kos we. Naon? Panaya akian meureun naon teh deui ka? Atuh da sieun kasetrum da ari kasetrum mah. Aing geus kasetrum mah geus kasetrum pae. Lieur aing teh akal ka. Aya ieu aing kopi teh kumaha jadina? Gampang lah kopi mah. Tege keneh. Panyasaan. Yakeun atuh ieu buru jeung gegedohna jeung mana. Lieur sih kan. Jangan aing teh obrolan, Pak. Bro, naon Adi dia lah, baut kamari nanti. Tah kasih dukun. Jadi na teras ngomongna lah, ngegena. naon ka si dukun? Ganggu wae si Enog mah Ganggu. Entar mana aek ngomong Lain deka kamari teh ka dukun nya. Nah, menang pagawean kieu patut aing memekel motor aing beugu gitu. Boga motor gitu teh. Desa tangga mau memekel motor sih. Salah doa sih aing teh dukun. Tek teh naon teh barang bere teh coba ulah saeutik teuing benda pasti kumaha mere sorangan teh nu leutik mana pasti lila moal sakedeung coba mun gede pasti sakedeung langsung manjur. Iya mah mere ngudud ka kama enum ka dukun. Yang dukun mah ududna pirda. Aing sakit tuh. Masalah mah hiji aing teh, Pak. Doana sih jeung tukang roti. Wis kumaha atuh? Repo ya tak. Atuh dah aing ngadoa. Kitu patut. Tukang roti aya dari mana ngadoa. Sama manggil atuh. Aduh, aing mah. Atuh ada yang nyata dukun euy. Lain aing kamari aing meuli udud deui pas peuting teh. Teh nyawa mah anjing duit aing teh di maneh diinjem. Kamana duitna ayeuna? Inget. Sarua boleh kada inget kana ini gitu. Rek teh boy. Apaan teh meuli beres jeung asin. Anjing duit dewek cenah teh. Tadi na depan ke dukun, lain. Jadi henteu. Itu boga geus kudu geus dibeuleun kana beas. Jeung asin pantita dukuna kudu mau beas ya. Nya poho dek teh. Ayo mobil waktu pun. Aya jiga namana. Kayak orang kontak heula. Coba ke telepon lah. Udah teman dukun online ieu. Aing penasaran kana nya aing. Nu mere anu dia DP na.
Eta we atuh ayeuna mah maneh mawa eta teh persiapan beas naon. Yasin? Heeh. Bisa kira maneh protes mun dina etana kumaha efekna maneh. Kira. Itu kieu. Penting geuning mah gimana ka kapuk. Oh, Tampo atuh meunang anu kieu. Da ayeuna pan maneh ngomekeun motor. da aing lieur make motor teh bisa. Ngan hayo teu bisa cek aing geus ngopi. Ieu pan iya ladang lumayan duit mah geus kapake ku aing isuk mah. Pake naon beak teh ayeuna teh. Tadi mah meuli kopi ngerokok dek teh. Aing motor can hirup kan. Bingung aing. Kurang kopi berarti inspirasina. Beli tuh kopina. Ayo teh hanatna. Aya gampang. Heeh, aya kopi naon geura? Pak piwe dah naon deh ka. Udegna aya. Aya udah lah. Beli orang beli. Manyuk we. Nganyuk. Bayar Pagawean teh aing nganyuk eueuh ka bosen eta. Oke, dari kita mah dibayar mah yang gawe namanya. Heeh, kitu ngir meureunnya. Tong atuh tong cek deh. Mau dibayaran cek deh kok. Burung sugan. Mana we salah lah. Hah? Urang jualkeun ngaran batur. Oke. Heeh. Cek si bule, sedikitnya si bule nu dia eta nanya. Si bule masih bule Hingga mana cani ngaladong wae enak. Hai. Tipu bule. Urang ieu jual ngaran si bule teu bae. Tapi bisa boga kan naik ke warung kan. Kan warung mah teu apaleun mah. Apalin si eta mah. Ka urang maksudna teh. Orang ki kang warung nyahuan si bule. Oh maksudna pan teu nyahoan urang bebejanan ulur si bule. Siapa bakal ditagih ke tukang warung. Si bule sok kanyuk wae. Di warung hiji deui man kan loba meureun deui eta. Sok ka dieu. Ayeuna mah lain pan di dieu teh loba meureun teu hiji. nya ting mau aja. Ngarean. Tapi kakalanya. Heeh. Heeh. Mana enak ninyu. Kata cai urang di mana warung. Heeh. Ini sebut ucing ini biasanya di ucing. Nah, buruan sia. Siap. Nyer. Ayo kopi nak. Oh, kopi teh ka. Baru mau deweknya nah, Bagong. Itu ya. Oh, Duh. rupa-rupa deh wae ya. Jangan ngopi. Duh, lu mana ngopi teh beak. Atau kumaha atuh motor kopi emang teh ka? Tapi eueuh yang di warung. Lain teh kada aing ngagawean motor teh dari kopi teh. Sok sarang teh. Jalan bakat mengikuti motor yang aing. Nyawa mana? Siap mengikuti motor. Pan meuna aing mun aya kopi mah bisa dijurus aing motor. Duh, sekolah jero kayaknya jurus. Aduh, anjing jurus, anjing siapa? Bener deketin yang dukun. Dukun online, aduh anjing. Mana kena jurus. Naon? Si Andres nya tuh mana? Mas Andres. Game si Andres ini. Tuh aing teh nyaho pana kieu. Coba ka HP pan we ka. Na PS ieu mah. Teu nyaho PS model kumaha. Eta si Andres GTA. Oh, bisa dicip meureun ku aing dicip mun geus aya kopi mah. aing ngasa ngomong jel. Jelema gelo bagong. Jadi kena PS. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bener siapa rada jauh euy. Ukur aya kopi nah manjul mah. Ya terus teh ku aing kode da anjing. Alus ku aing mah. Galeng tangkep. Yo ngomong di ucing anjing ih. Bos yang sing kumaha. Anjing sudah teringat. Tuh bangun jual iya kamu lieur aing datang kieu teh. Cuat ke rumah motor. Wanar deh, darah tadi mati. Mantap lah ngorana deui. Cuat kan dukun edan